Hei dulur anu ariman, umat Nabi akhir zaman, sing apal kana pedoman, aturan ti Maha Rahman. Allah maparin aturan sadayana dina Quran, prangti ayeuna pikiran naon eusina Al-Quran. Pek diajar ti ayeuna sing laras dina macana, diajar ilmu tajwidna sing apal waqaf wasolna, sing bener maca Al-Quran sabab pidau pangeran. Pek pake adab-adaban mun hayang menang ganjaran. Lamun teu daek diajar ilmu Quran teu diguar, pasti macana ge sasar, ku Allah moal diganjar. Komo lamun disalahkeun, Quran dilalaworakeun, paling ge disadiakeun siksa nu pikapaureun. Sabab Quran teh amanat ti Allah nu sifat rahmah, ku urang wajib dihormat, tengah hormat teh dilanat. Quran fidau ti Allah, turunaka Rasulullah, ka putra Sayyid Abdullah Muhammadur Rasulullah. Quran pituduh ti Gusti Allah anu gaduh pasti, mangkade kudu taliti, pek eusikeun dina ati. Sabab Quran teh padaman pikeun jalma anu iman, umat Nabi akhir zaman, nu ngagugu pasti aman. Tafakuran dina ayat, didinya seriwayat, tudu bener tau maksiat, pibekeleun ka akhirat. Ulah dianggap lumayan, Quran ngan jadi hiasan, diajar jeung babaturan, mun hayang menang ganjaran. Nu ngaku agama Islam, hayu diajar sing faham, paksakeun ajar hoream, sugan dipasihan ilham. Lamun teu daek diajar, eta jalma pasti sasar. Moal afal taat sobar, bakal kaduhung di masyar.